wabarakatuh. Welcome back to my channel Endai Bodolhut. Orang Sunda itu nya, orang Sunda oh, bahasa Inggris mah asa kumanya ada orang mah budayana budaya Sundanya, budaya Sunda. Sim kuring ayeuna direncangan ku Kang Ipan si kalam gantung si Raja Goda anjir. Terabas si motorna anyar eta 17 juta nanganyu. 2 bulaneun nya. Ipan moal damang Ipan? Alhamdulillah. Asa kasep cahayaan nih, sugan terus mau perkawis kasep pasti orok. Oh, joroknya. Turunannya. Namun mau ditanyakan, hampura. Pedan. Ipan menguntus asa cahayaan, menguntus mam lampu pilih. Alhamdulillah. Jadi korgi dalam mang sadayananya. Alhamdulillah aya dina pangeraksana insyaallah. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan kurang sadayana terutama anu aya di bumi karena nonton YouTube Sim Kuring sing sarejekina panjang wiswana amin digabikeun segala sesuatuna amin Allah rabbal alamin. Jadi selamat dunia sinareng akhiratna Ipan amin Allahumma amin. Ta Ipan sengaja ayeuna deui ngajak Ipan teh bade flashback nostalgiaan kakak pungkur urang kaulinan urang keur ngora keleutik. Nah, antar tahun 80-an ka dieu nya. Anu di Ipan anu di kaulinan ka pungkur permainan lah jualan mah. Naon we anu diemut ku Ipan. Anu paling berkesan ke Ipan keur kecilnya. Setiap libur sekolah dai. Papanahan. Panahan teh kumaha teh? Papanahan tina kertas. Ini nu. Oh, tina kertas. Heeh. Jadi setiap malam teh bikin heula papanahan teh tina kertas teh. Kadang-kadang tina kalender. Dan paling bagus mah tina kalender kapungkurnya rada kumaha ipis-ipis skandal gitu tadi kertas tadi. Almenak gitu. Tina kalender. Oh, men, ada mall aduh kalau ada mall papanahan teh kuat ka ratusan. Nah, anjing Permainanna kumaha teh? peperangan. Perang. Jadi dibagi 2 kelompok. Oh. Dibagi 2 kelompok. Biasa we sulitan heula Ngalih buligir nya. nyubut. Oh, nang nyubut. Nyubut tah kete nyupir riwit. Trit tah. Karena kurang di tangan gitu. Biasa ku tembakan gitu kan ari mah real ku panah gitu. Cuman panahna panah tina kertas. Jadi Itu berbahaya merenya sebenarnya bahaya. Bukan karena socama. Makanya barudak sok rada safety gitunya. Helm kapungkur mah entara pakai helm mah sampai kena sok pakai kacamata kan baheula kacamata jadul teh geuning. Aya gitu. Pakai yuk nutup jaket. Da lumayan nyeri. Da eta ku ieu teh nyage kertas gitunya. Ditarikna pakai busurna teh ieu ku karet di gagangan gitu. Lumayan teh. Oh gitu. Eta paling seru paling berkesan buat Ipan eta papanahannya di antawisna eta tah. Ari Endai mah sih anu paling membekas teh. Anu paling emutnya. Permainan teh tepe kaleci. Oh, main kaleci kelereng gitu tah. Sareng cing-ucingan nya. Sumputan gitu. Sumputan. Aya Ipan susumputan gitu disebutna teh meng 25. Da gitu heula teh hiji teh ka 25. Oh, rumput we. Yo meng 25. Jadi rupa-rupanya setiap daerah sebatan itu benten nya ujung-ujungan. Terus Ipan naon di tah? Jadi kan main kaleci. Kaleci ge seru eta Ipan tah. Main kaleci teh ya Ipan mah dulu keur kecilnya teu we. Siang malam main kaleci teh. Lamun siang mah biasa dulu disebut poces teh nya. Poces. Lamun malam tataksiran. Kaleci kayak seperti gitu. Dihijikeun kieu geuningan jeung ieu batur nyekel 5, urang nyekel 5 hege urang ditaksir 10. Teh dibuka we. Oh, leungeunang 10 karak diambil. Urang peuting tah lamun jadi kaleci. warteg judina pandai Tetepnya nya kayak nage dimulai ini berarti nya udah jadi nya bae nage aya nama zaman milenial aya nama Ludo digantung teh berenya ya main mah gitu. Ludo aya ngan kapungkur mah ku kertas teh. Kertas aya main nama di modernnya dina ieu aya nama makin keren tampilan. Tapi anu pasti nama ndai kaulinan keur alit ya Ipannya lamun peperanganana modelkeun bebedilan kitu nya. Terus papanahan. Lamun meng-menganana tanya ta ucing-ucingan atau bebentengan. Eta biasana mun arek irit ngaji ya
balik berangkat ngaos itu biasanya mengenai kita sore. Eta Sore mah gitu. Aipan mah dulu ngaji teh subuh. Maghrib Oh, teh nya. Aipan kecil mah henteu. Jadi nges sholat maghrib mah biasa we susu lumputnya sama yang susu lumputan teh anu Oh, gitu. gitu. Eta ninjaan lah. Keur ieu mah keur kecil mah. Terus naonnya gatrik, Gatrik terus main gatrik itu kumaha teh? Nu kumaha teh? awi ku awi Gatrik mah geuningan. monopoli. Oh, nu digitukan. Oh, Bener. Eta gatrik bener. Lemen awewe mah sondahnya. Sonda. Pintrong, main uti. Heeh. Kegambaran tak kantos teu? Kegambaran. Main Gambar yang heeh. di dikeplok gitu tah atau Atau disebutna teh gepok da Aipan mah. anu dikepok itu. Gepok kieu atau anu diapungkeun. Apung disebutna. Anu gitu berarti mah. Lecikan ya kan gambar anu sarua dirapatkeun itu ka Oh, hareup. pengarep gitu. Jadi helehna. Heleh mah bener. Sekali dah kanyahoan disoekeun. Bija ka indungna pas sakolot we. Oh. Seru dah baheula mah karena kunaon seueur kaulinan gitu nya permainan gitu karena kampung rumah teh cenah gadget. Nya jadi resep. Main ieu ndai anu ekstrim-ekstrim ya. Kasebutkeun lain si Aipan ieu kan barudak leutik baheula kasebutkeun waranian main lori. Lori tak kakak. Apal teh ndai lori? Teu nya teh. Si ieu na teh sosorodotan tapi tina naon teh itaeun kaung tangkal kaung. Oh, tina kawier. Oh, lari gitu siap-siap. Di basahan euy di urang teh ku ieu ku naon? Kerupuk. Minyak jalan tah. Mawa saieu ewang, sakantong ewang minyak jalan tah dibalur si eta teh. Eta permainan bahaya eta. Dalam budak ayeuna mah ku kolot ayeuna ulah silakan. Ulah silakan. Ada pasti lagi. Bisi kumaha cenah mau dah galak. Terus main klaher di jalan. Kita Ipan gaduh rencangan barista tapi kopinya teh can aya wae. Kumaha? Ngatos. Jadi kumaha nya? Ya, Say. Pengertianna teh kirang. Tah terus lori teh on kitu Ipannya lori teh. Anu aya teh aya lah nya. Bawa ka ayeuna teh. Terus bal masuk sorodotan nih. Lamun musim hujan teh dina kan aya halaman teh baru mah lalaga. Halaman rumah enon teh teras teh nih. Sorodotan Sabari ngepel. Sabari ngepel. Asli resep. Eta. Salah. Yang balik deui ke zaman bala teh, Day. Hayang eta baheula mah teu pikiran main mah Gusti hirup teh. Can Jaya-jayana bangor-bangorna biasa kaulinan berapa nyetopan mobil. di depan mobil oh Oh, jero di gang sampah mobil eureun. Umpat ka jero ka gang. Terus tong sampah nih si anu naon teh si Ferdian Paleka teh anu viral kemari. Ai bawa lama ada untuk sampahna isina teu geuleuh. Bawa mah ngkosan ka supir angkot teh. Ieu Bang masukin ke bumi ieu. Belajarna sampah. Tah tong di berak mah ulah diturutannya apa mali. Pokoknya satu hal anu mungkin ku zaman ayeuna hese rek ngulang deui teh gitu nya. Hese karena ngulang deui. zaman milenial ayeuna mah aduh. Bawa teh game online we Free Fire, PUBG nu kalar itu. Jadi kumahanya kurang gerak itu lamun ku sepuhna teh diarahkeun mah nya. Main bola telanjang kaki teh dengan di sawah. Ayeuna kan jarang budak ayeuna futsal. Futsal pan screen. Keren ayeuna. Naon dinya kastik ngalaman ya kastik mah. Kasti. Ya, main kasti. Pengalaman gitu, pengalaman kasti. Cuman tidak terlalu heboh lah. Terlalu heboh karena tema bisa disebut ekstrakurikuler kita bawaan dari sekolah biasa namanya dietakan dipraktekkan di lembur yang barudak gitu. Paling babancakan. Babancakan, anu aneh dia. Apal tuh babancakan? Mah tahu babancakan. Kenteng disusun geuningan dibabet ku bola. Disusun deui gitu. Lain mayor. Lain mayor. Mayor babancakan mah deh. Oh, babancakan ai banget sih sama. Lawan? Babancakan Bola menang. bola iya na nyusun kenteng kata Boy-boyan. lamun dia boy-boyan lah gitu babancakan deh pan sebenarnya Terus
congklaknya lah, congklak Epan. Congklak. Istri nu kitu mah seurna. Istri ya, congklak. Itu mah. Sami ka ulinan kampung urangnya. Congklak cuma ini mah permainan ka itu teh kayak model congklak ludo teh kapuge ge aya cuma ini mah di aya aplikasina nya. Jadi Tapi gini nya setiap ieu ge pan aya we ieu nanti teh saurang anu dijagokeunana, saurang anu dibulina, saurang anu bolohna eta selalu aya wae eta mah. emang sih Pasti aya. Pasti masuk ke anon. iPhone mah sih nanti tukang ngambuli nya, ieu mah jahit karakter nanti kayak nanti jahit ya. Kumpuli naon. iPhone mah lain sih kan ketika tiba-tiba sohor pangwanianan wae gitu. Edan. Jagona iPhone mah. Kau yang komonya, ai kaisi. Atani maca kan tuh luar. Hari ti istri, ai kaisi di kampung teh kaisi. Allah. Kalau mah henteu justru aneh iPhone mah. Ada anu kieu lamun. Keur alih pembageurnya. Bager iPhone mah. iPhone bobogohan serius kelas 2 STM. Kelas 2 STM tepikeun ka nikah iPhone teu ieu teu ka luar leor. Biasa nikah jadi suku luar leor. Nya. Baik, makasih. Pang-pangat pas di SPSI Baik ya, Kang makasih, Babay. Mek. Jadi Epan ieu ge tadi teh papanahan, Wah, kaulinan ka papanahan babala teh paling lori, Lori. terus main gambar, Gambar, terus kasti, terus Oh, mulai. main 25 nya. wah main 25 ayo Main 25 terus main poces, Alhamdulillah. terus main Taksiran. terus main bola tanpa sepatu teh aja nih nya. Terus naon dinya sonda, putik, Gatrik, main gangsing, gangsing iPhone teu dengan gangsing. Anu jomblo. congklak. Penting kabeh kebagian. Naon dia anu demo teh sugan? Naonnya main ieu mah. Ieu non teh Oh, baheula mah sok ngingat anu malan eta ning tetembakan terbak sok nu kitu. Tina kaca jauh. tim mimiti bebeletokan Tah, anu ku bebelet. cete ku kertas sampaikeun ka cipretan anu ku karet, tetembakan ku karet. Nah, Bebeletokan aku awi anu di salobong gitunya. terus paling kreasi mah sok bikin bebedilan tina kita cau teh Heeh, tina cau, tanggal ieu non teh Bok. palapah cau. palapah cau. Palapah daun cauna. Jauh dikit. Lecer, baik. Kolecer. Tah, Ipan kolecer. Kalau cer iPhone tekantos, Oh, orang tekantos. Oh, orang kotanya abdi mah ngaramosakeun Jambi Tegaduh kampung. Tekantos booming eta kalau cer mah iPhone. Tah mun Ipan sakitu painten nya. Siap. Kaulin ka pungkur teh. Siap. Ieu mah flashback nostalgiaan ke masa kecil baheula we nya. Mudah-mudahan ku ayana konten ieu anu sayuswa sareng simkuring terutama kelahiran 80 ka dieu mudah-mudahan jadi tergugah deui memorina nya Ipan nya. Berbicara weji masa kurang ngenahan goblok. Mun sakitu we painten nya anu simkuring anu di naon sih? Tah sakitu painten. Mangga sadayana mudah-mudahan konten ieu tiasa ngahibur ka sadayana nya mudah-mudahan jadi inspirasi kanggo sadayana nya. Sakitu we teh simkuring sareng Ipan atur nuhun nya. Sami-sami Sing harapan iPhone ya ku konten ieu nya da aya hiji Edukasi. komunitas anu tiasa ngamumule Seni tradisi. kaulinan urang baheula Siap, gitu. siap. Bila perlu urang reuni gitu. Tah benar orang rendepus deui ulangi deui gitu. Siap, Mudah-mudahan jadinya siap mudah-mudahan tuh nya. Siap. Tah kitu Ipan atur nuhun pisan ditos Siap, dongkap siap, ka sami-sami, studio sami-sami. di mana we ayana nya. Mangga wae atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mugi sing seueur anu ngalaik Amin. Oh nya tong hilap di like, comment, share, and subrek. Ya. Soalnya gratis sebelumnya. Mangga wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.